Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina kasempatan ayeuna urang ngaguar riwayat Kanjeng Nabi ku syairan Sunda. Syairan anu buyuk nyarioskeun tafsilanna Kanjeng Nabi urang sadayana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu jadi gustina manusia sareng jin. Kitab Syi'rul Hisan disyairkeun ku Haji Muhammad Juwaini bin Haji Abdurrahman anu palinggihanana diparakan salak arung kuda Cicurug Sukabumi, anu mana janten hakna ku Sayyid Ali Al-Idrus, disampurnakeun sareng ditamihan doa sholawat oge qasidah taku As-Sayyid Husain bin Ali Al-Idrus. Tikawitan tahun 1356 Hijriah bulan Rabi'atul Tsani muwafiq sareng bulan Juli tahun 1837 Masehi. Ieu syairan kenging nukil tina kitab-kitab maulid bahasa Arab sapertos tina kitab Madarijus Su'ud, Misbahul Anwar, Targhibul Mushtaqin, Ghazwatul Ahzab, Suratul Jalbiyah Al-Musamma Insanul Uyun fi Suratil Amin Al-Ma'mun. Oge dina kitab Mauridus Sofa fi Suratil Mustafa. Oge salajengna dicanak tina kitab Ad-Durratul Makalah. Oge sareng ti ulama-ulama ahli tarikh anu sanes. Sagabiti eta muga-muga Gusti Allah ngadamel manfaat ka urang sadayana, khususna anu maca oge ngadamukeun kalayan diwuhan mahabbah hate ka Sayyidul Mursalin wa Habibur Rabbil Alamin. Tambih-tambih ari ngagungkeun kana maulidna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kaitung kana ibadah anu pohara gede. Ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saha-saha jalma anu ngagungkeun kana maulid kaula maka tangtu kaula nyafaatan ka eta jalma dina poe kiamat. Jeung saha jalma anu ngaluarkeun sadirham karena ngagungkeun kana maulid kaula kaya eta jalma ngaluarkeun sedekah gunung emas dina sabilillah. Ari ngagungkeun maulidna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil sedekah ku kandaraan sareng ku maca Quran sareng maca kitab-kitab tarikh qasidah maulid eta tiasa bae. Mau upami dina poean atawa maleman 12 maulid tangtosna sareng ngandika Syekh Siri Sikti radhiyallahu anhu, saha jalma anu nyamperkeun kana riungan maulid Kanjeng Nabi maka eta jalma dipaparin hiji kebon di surga. Moal samata-mata datang ka eta jalma kana riungan angin karena mahabbah ka Kanjeng Nabi. Ngandika oge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saha-saha jalma anu resep ka kaula maka eta jalma bakal bareng jeung kaula di surga. Wallahu a'lam bishawab. Dugi kana mukadimah kitab Syi'rul Hisan. Hei Allahmu maha agung, abdi nyuhunkeun pitulung midamel ieu syairan nyarioskeun mauludna
Gusti abdi sadayana Muhammad kakasih Gusti panutupna nabi-nabi anu parantos dipilih jadi lawan pangasih anu seueur mujizatna teu aya etanganana anu nyaah ka umatna kanu tumut ka anjeunna anu ngaboga syafaat anu agung di kiamat. Sakitu Muqaddimah bubuka dina kitab Syi'rul Lisan. Salajengna urang nyarioskeun kisah didamelna nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakaacan ngadamel Nabi Adam.